Ih, ayah bapak si Odah ya. Wah, udahlah. Waalaikumsalam. Pak, iya, cau jeung bapak ya. Ya, Repot-repot amat ya. Cau mah aya di dia gelok. aduh, ya lumayan bae tos iya urang di dinya ta Pak. Tos nuar cau. Nya, Pak, keren itu bapak di dia ya. Biasa dia bae di dia. Oh. Keur ngadem. Aduh, mudah-mudahan amat Pak tempatnya. Lain bapak boga anak rangda lain. Boga. Oh, ayahnya. Aya. Coba ge Pak geroan ya di mah pada ngomongkeun mah. Neng, ka dia Neng, udah. Ayo ka dia heula Neng. Neng udah, aya sema ye. Oh. Saha? Asa mah. Punten. Iya, kumaha Ceu Cager, Ceu? Alhamdulillah. Tah dibawakeun cau ku abi tah. Jahe direpotkeun. Manu ti mana kitu ya? Jadi nya tapi mah di ieu babakan pasir. Imahna. Ti mana kitu Kakak? Atuh eta imah abi mah di babakan pasir tingkat 7 teh ya imahna. Lain di panen ieu bae tah non. Ingat ba urang ka Odah. Tah dibawakeun tah Ambon tah. Tahu. Sugan baik kitunya. Itu di dapur ge aya rambutan eta. Candak, timpanya. Ayo anak bapak yuk. Loba nu ieu ja loba nu ngomong di lembur mah eta Pak. Bintang. Oh nya. Ari boga melain coba. Iya. Repot-repot ya, repot ya. Menang bapak tadi ngajulan tadi itu tuh. Nuhun ieu, Cuk. Loba abi ge loba sebenarnya mah 7 hektar di itu mah sarua nuhun mah. Heeh, burung. Itu. Atuh eta geura sok ieu mah lain deui panrasana ieu. Mohon isugan bae, nuhun bae di kurang da mah sugan beda nya Pak nya. Bisa bae. Heeh. Lain ieu, tos aya nu ieu can. Aya naon, Aya nu rangjang gitu ka dieu. Teu can teu aya kieu bae, abi sok paling aya sok di dieu di kebon jeung bapak sok. Kan ieu Pak lamun ku abi dieu dibikeun moal. Tanggung jawab. Atuh tanggung jawab ku abi lahir batinna ya. Ari ieu mah. Agar ngobrol aja abi keur dieup seuneu ku di pipir. Kapan heula jadi dia bae burung. Ku niup seuneu di pipir. Langsung seuneu. Jeung abah bae di dieu nya. Atuh jarana ngobrol jeung abah we ngobrol jeung Odah. Agar burung naon. Atuh nya kumaha ieu jadina ieu? Ceu. Atuh kumaha? Atuh teu kumaha? Atuh kalake pendak meureun. Tuh. Endah tapi nanya orang kayak orang jalan-jalan gitu. Atuh endah eta minta izin bae ka bapak tah. Oh, gitu. Anu penting mah lalaki mah tanggung jawab. Oh. Tentang bae tanggung jawab gua abi. Deuleu dibawa ka salon dibawa ka mana ku abi nya. Daek ke endah. Endah. Ngantos ge Pak, kitu bae nya. Abi pada pamitan yeuh kayak orang bade ieu lah ieu aya ieu nya. Nuhun ieu, Cuk. Nuhun. Ka mangde ka dieu meunang ya. Assalamualaikum. Salam. Eta saha sih Pak, sombong amat sih. Hah? Sombong amat ngomong 7 hektar. Ngomong iya sih. Geura eta abi arek niup sana heula Pak.